batur salawat imang adon gula kilek ajamet kudasi amang jamet Allah sarua jadi jadi oh bedana orang Pangauban jeung urang Bandung karedan araki mochi amang anak wah aduh bahaya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nashkurullah tabaraka wa ta'ala wa nahmaduhu walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi wa syukru lillahi azka salati wa salami rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama alladhi ursila billahi linnasi wal alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Turutan sadayana alhamdulillah wa syukurillah azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li
على رسول الله نبي الهدى baca la tansani min syafa'ati sadayana dirinya ya Rasul Ya Rasulullah
Al-Fatihah. Amma ba'du. Hadirin al-hadirat. Ya. Muslimin muslimat yang sama-sama hadir di Perumahan Pangauban Siliasih, Desa Pangauban Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Pangauban, yang terhormat Kepala Desa Pangauban, yang terhormat segenap Dewan Kemakmuran Masjid Rohabatul Ummah, yang terhormat para ajengan, para ustadz, para da'i, para kiai, para guru, para santri. Halo santri, halo. Anak-anak badannya kesini, itu ngapain kesana ngelihatnya kesini? Kamu ngapain munggungin, nonggongan kesini lihatnya? Kamu sengaja mau bercanda? Ya, nanti aja kongresnya kos anggota DPR kehalangan dari kupon. Ada share sini, ada share. Wih, kok jual? Buat ini. Balik asa jadi simut disuguhan kembang hari daun berujung sambal ada puguh nyawel kena satu ulah di palangkeun karena siapa itu nggak temannya kita bilang sakuan. Nah, begitu coy. Kepada para sepuh, para bapak, para ibu, para tamu, para jemaah, para wan ayah memang, para wan ayah, para wan ngacu, nutu ngacung berarti tos te para wan deh. Di parawanan usahanya ini, sok parawan ngacu. Ini cicing tong ayang ilu ngacu. Di Pangauban mah antik ayah ini parawan kene. Sigana kasini ini sematak soak pemuda. Dina temongna ayat tato, tato naga. Itu oge kermora. Geus kolot meotan tato nagana ngariut jadi tato cacing. Ayah ini ayah. Ayah ini. Hidup ini. Hidup ini. Ada hidup kene. Geus maot masih ini teh ngaranna jadi almarhumah. Mun aki-aki maot almarhum. Mun banci kaleng maot aluminium. Insyaallah nini di Pangauban mah nini solehah. Anu kagelisanana lahir batin. Keur ngola geulis lahir ayeuna mah tinggal batinna we unggul. Jamaah sadayana. Halo. Tinggal ka dieu. Ulah aya anu ngob. Kumaha? Eta kumaha nu ada salik. Kumaha mayun ka lagi mau balik lagi di dieu. Awas. Anu heureuy wae deuk di karungan, deuk di kasagulingkeun. Oke? Dan oke deh. Tadi saya bertanya kepada panitia itu menuju acara naon. Kata panitia muludan. Kalau kata ini mulutan. Mulutan barokah anu seueur, amin atuh amin. Ari mulut teh menang mustaq, menang dicandak tina maulud, tina naon? Di mana dalilnya maulud teh isi maf'ul cek terang isi maf'ul
Onte hari ka Amanda Manopo kemana? Oh Andi boga salaki rada hideung jeung prosedik saha ngaranna? Oh Aldebaran kode ararapa ari anu kamari diculik saha? Kalau ce apal isi mapol ente padahal jawab apal we ce api-api apal teh ngaji. Ari isi mapol teh sebuah bentuk transformasi perubahan kata yang ada setelah isim fa'il. Isim fa'il ada setelah masdar. Masdar ada setelah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada setelah fi'il madhi. Ngerti teh ce? Api-api ngerti we ce ngarah kanca. Tina naon cenah fi'il madina teh tina walada. Lalajoanan we ce. Walada. Lain dawala, walada. Ari walada teh bentuk maklum, bentuk naon ujang? Ari bentuk maklum teh bentuk aktif, bentuk naon? Aktif. Lalawanan tina bentuk aktifnya eta bentuk pasif, bentuk naon? Pasif. Kumaha carana walada supaya jadi bentuk pasif alias majhul? Maka PS-keun aksara kahiji waw rubana tina walada jadi wulada. Wulada. Ka eta mah sebelah. Wulada. Tuluy we jerkeun aksara memeh akhir lam buktina jadi we wulida. Tina wulida tuluykeun robah adeganana wulida. Wulida, wulidu, wulidat, wulidata, wulidna, wulidta, wulidtuma, wulidtum, wulidti, wulidtuma, wulidtunna, wulidtu, wulidna. Nu ditengan ku abdi bentuk mutakallim wahdah anu kadengena wulidtu. Ta eta nu dipilari ku abdi. Tadi abdi nyarioskeun maulud ayeuna tungtungna dina wulidtu. Eta wulidtu teh dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ilar Rasul an saumi yaumi itsnain. Anjeunna ditaros ku sahabat kumargi ngeureuyeuh saum dinten Senin. Tinggal ka dieu ulah aya anu ngalam. Bisi teu katuturkeun ulah ngalam. Pencerong ka dieu ngarti teu ngarti pencerong we heula. Ngarti pencerong we heula. Laku abdi ge teh dicoba disederhanakeun. Tinggal ka dieu ulah aya anu ngob. Kudu bari po. Olototkeun ka dieu. Nya. Ulah bari gagaro bugal sia bugal. Gelis-gelis gagaro bujur ngerakeun. Tinggal ka dieu. Ketika Gusti Junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros kuno sanes naon margina anjeunna make jeung ngeureuyeuh saum Ramadan duka pinu sabulan pinu sarta Idul Fitri ternyata walarana teh kumargi anjeun dipiwaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan seseulian maneh mah. Perhatian seseulian. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saum tong seseulian. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saum dina sasi Ramadan pinu sabulan pinu maka ketika ku para sahabat naon alasanna dina saum dina sasi Ramadan alasanna kumargi dipiwaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya tong seseulian. Tong seseulian pencerong we. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipiwaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tong seseulian. Geus tahan. Kita helangan seuri hese. Tahan. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seserian budak sahada. Pesin neng di budakna jatekan. Junjunan saum Ramadan ditaros pangarsa naha. Jawaban beliau dipiwarang ku Gusti. Olaranana naon? Dipiwarang ku Gusti. Junjunan saum Syawal. Eta sabada Idul Fitri ditaros naha walaranana dipiwarang
Jungjunan saum ayyamul bid pertengahan sesi ditaros naha walaranana mantana ngeureuy saum dina dinten Kemis ditaros naha walaranana mantana ngeureuy saum Tasu'a Asyura ditaros naha walaranana sami alasanana sadayana sami saumna rupa-rupa alasanana sami tapi ketika beliau ditaros naon margina saum dinten Senin walaranana beda hari urutan guru sarua beda walaranana pas ditaros walaranana ente pas ditaros wala udah beda gitu pas ditaros walaranana ya betul fihi wulidtu ae kita udah diturutan ya ae sumtu fi yaumil itsnaini li anni fi yaumil itsnaini qad wulidtu mau dipanjangkeun mah kitu pan ponok dina matan hadisna mah fihi wulidtu sakitu we ponok lamun dipanjangkeun mah kieu sumtu fi yaumil itsnaini li anni fi yaumil itsnaini qad wulidtu saya jawabanna kami puasa dina dinten Senin kumargi kami ku Allah dilahirkan dina dinten Senin beda dengan puasa-puasa nu tadi ditarosnaha walaranana dipiwarang ku Gusti saudara ge dipiwarang nah hari lebah saum dinten Senin alasanana karena aku dilahirkan hari Senin terlihat jelas bahwa junjunan alaihi salatu wassalam nuju muludan nuju naon? Mangka junjunan saum dinten Senin teh namina muludan sakali deui junjunan saum dinten Senin namina muludan lamun jalmi numpak motor bari make baju ojek biasanya sok aya komunitasna ojek mah nya bade ojek pangkalan bade ojek online ceuk batur teh ditaros mang ka mana ngojek aya deui pemuda memotoran bade ka mana kasep apel nu saurang deui mang bade ka mana icalan nu saurang deui ditaros ece bade ka mana arisan gawena mah sarua memotoran ngan beda sebutan kumargi beda tujuan paham Ramadan saum Ramadan saum Syawal saum ayyamul bid saum Kemis saum Tasu'a saum Asyura saum Senin sadayana ge saum tapi ketika ditaros beda tujuan nah saum Senin kumargi kami dilahirkan Senin berarti junjunan nuju naon nuju muludan bisi aya nu naros kasalira apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muludan jawab muludan eta sugan sahabat narurutan teu saum dinten Senin narurutan berarti hari kitu mah hari para sahabat muludan kemudian generasi tabi'in ada Imam Hanafi osok saum dinten Senin osok berarti Imam Hanafi muludan ari Imam Maliki kumaha osok saum dinten Senin berarti Imam Maliki muludan kayak urutan kudu sarua berarti Imam Maliki lajeng Imam Maliki gaduh murid namina Imam Syafi'i ngeureuyeuh saum dinten Senin berarti Imam Syafi'i
Imam Syafi'i gaduh murid namina Imam Hambali. Anjeunna ngeureuyeuh saum dinten Senin berarti Imam Hambali. Kangjeng Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. 9 wali. Oh, sok saum dinten Senin. Berarti 9 wali. Saha nu deuk nyebut muludan salah. Saha nu deuk nyebut muludan bid'ah. Saha nu deuk nyebut muludan sasar. Saha nu deuk nyebut muludan teu sah. Saha nu deuk nyebut muludan eueuh tina ajaran agama. Kurang ngarti dia contoh Imam Syafi'i muludan. Kalau engkau menuduh bahwa praktek muludan adalah praktek yang menyimpang dari agama, berarti engkau menuduh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, para tabi'in, para sahabat, bahkan sama juga engkau menuduh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpang dari ajaran agama. Mustahil, coy. Mustahil junjunan melakukan sebuah hal yang menyimpang dari ajaran agama, coy. Mustahil Nabi ngadamel dosa, coy. Mustahil Rasul maksiat ke Allah. Sabab Nabi Rasul mah maksum. Sabab Nabi Rasul mah maksum. Naon artosna maksum? Maksum itu dijaga. Maksum itu dijaga ngarah ke dosa. Nabi ka dicarioskeun ku Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Sampai para nabi, para rasul maksumna teh diperbandingkeun ka para malaikat. Malaikat mah moal nyieun dosa, coy. Malaikat mah moal maksiat. La ya'sunallah amarahum, sadayana parentah Allah nu diparentahkeun ka malaikat pasti nurut moal doraka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kersa ngerjakeun sadaya parentah moal aya ngalawan eta malaikat. Kamaksuman nabi jeung rasul diperbandingkeun sareng kamaksuman para malaikat. Mustahil nabi ngahajakeun nyieun dosa nu mawi lamun nabi muludan sareng deuk wani nuduh bahwa junjunan salah. Ayo dugi ka dieu ka hartos henteu? Dugi ka dieu ka hartos henteu? Palinter urang pangauban mah palinter sakitu ge tos ka hartos berbagi parantos ka hartos mah ya dicekapkeun sakitu bae. Kartos dacan Gusti panas dipuji anyar keneh calakan ngadadak belet deui. Eta teh maksudna kumaha betah keneh? Hoyong deui? Tamihan deui? Hoyong barokah? Bubungah teu inget-inget baheula zaman baheula keur bobogohan baheula. Dibere salam ku kabogoh bungah teu. Neng, kulan ayah salam ke si AA. Bunga tuh. Kenging salam di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga tuh. Hayong kenging salam. Sarana piheulaan ku urang ngucap salam engke anjeunna masihan salam. Mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Ini dalil kenapa ulama baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini dalil. Bisi aya nu nyebut nanaonan eta mahalul qiyam bid'ah ngajina teu berarti anu sia mah piknikna kurang jauh sarena beurang keneh kopina kurang bulat maneh rada gaul seetik hirup teh teu dalilna jelema nu hidang maca salam ka junjunan eta jelema harita keneh meunang salam di junjunan. Sok siap urang maca salam ka junjunan turutan Ahmad. Bisi aya nu bingung nah Ahmad lain Muhammad. Ye ece halo.
tinggal kan dia. Di alam bumi namina Muhammad, di langit namina Ahmad, eta keneh. Terus jika kieu ece terang teu na TV aya nu botak, awakna kudu berotot. Asalna mah Kristen geus asup Islam. Boga podcast YouTube-na loba penontonna. Saha teh? Namina teh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier teh dina TV, dina YouTube. Teangan kira dina KTP-na, dina kartu keluarga, ngaranna teh Deddy Cahyadi. Asli tengah bohong. Teangan dina KTP ngaranna teh Deddy Cahyadi, usung dina TV-nya Deddy Corbuzier. Eta keneh. Alladzi fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Di langit disebut Ahmad, di bumi disebut karena saya nama bisinaha Ahmad nyebutna turutan Ahmad. Ya Habibi, alaika salam alaika Ahmad dijikeun siap kondisikan halo ya bismillah pasian efek karena ulah di tengah jalan malah tadi oprek di tengah jalan. Pasian efek. Bismillah. Ulah ruas ya. Siap. Ahmad ya Habibi. Tuloikeun lagi balikan dulu. Tadi ece kunaon ngarenya. Ulah ruas sudah melonggar jangan pakai syahwat itu biasa ayo nama ngedua kalian banyak ruas ngedua kalian mau ruas siap Ahmad ya Habibi salam Salam alaika anu maca jembar rezeki amin nu teu maca huntuna leuleus siap dak takol tarangna ya aunal gharib bas mana bas buk langsung ini mah kan kali ngelaku parawan itu parade le ini itu mah siap siap yaunal ghaib salam alaika amnun wa salamun jawab yaunal ghaib jawab amun wa salamun
Nah, itu narurutan aja, nubiel, ma'asyar ama aja. Ibu, nah sudah ibu-ibu ayo nama pi omong. Ibu-ibu baheula mah lamun nang karak, nang gub, nyang ngijil, ngagoler, nyarande, nyang saya. Apa yang ibu-ibu baca? Ibu-ibu baheula. Ibu-ibu ayeuna mah nangkum nang karak yang ngijir ngagoler yang saya nyarande kumaha ngomongna sopi CO deh. Oh, nanaonan aja. Yang langsung di tempat. Banyak weh hayo. Pantesan rasiko teh awet. Da ieu mah gampang balanya teh lajada. Di mana mah ngomongin ieu. Pamingin ngomongin kesambung. Bina-bina deui. Sakalina diajak salawat ting haruleng. Teu apal. Da karacunan. Batur salawat imang adon bulak-ilek. Ajamet kuda si amang jamet. Allah Allah. Sarua di jaga. Oh, bedana orang Pangauban jeung urang Bandung. Karedan. Araraki mochi mangana. Lah haula. Aduh bahaya ieu. Bahaya. Tapi dia teh nyalahkeun budakna. Salah inungna. Baheula budak keur orok diais diasuh lain diantar ku wujud cidambako. Kuduna mah wujud cidambako. Kuduna ieu mah inungna piomongkeun. Bari diais dina budakna cerik wae. Ramisak dudu ramisak. Lagu naon saya buat ramisak gitu. Budak teureun cerik tiung inung didudut, pas didudut buuk murag aut-autan kumaha ceuk inungna. Pasiksak dudu. Lagu naraon aja kok ka pasiksak itu. Budak hese dahar baheula mah diberi ku inung bari nangeuy piring jeung senok dipuih-puih. Komono jolono. Ayeuna mah budak hese dahar yang ngadon dipoyokan ku inung. Bari engklak-engklakan inung. Ceuk inungna teh, "Abango, bango. Mengapa engkau begang? Camana aku tak begang. Sebarang makan." Cuma banget lagu sih. Mending ge sholat
Halo. Tinggal ke dia. Ngawas deh, ngawas. Lain naon, ngawas. Tinggal ke dia, naon. Ngawas, ayo. Halo. Jelas bahwa mulu dan teh dicontohan. Ngan memang teknis masang panggung, teknis masang sound system, tadi contohan. Baheula masang system. Buat handphone gitu aya, betul? Buat mobil gitu aya, betul? Buat motor gitu aya, betul? Masa panggung jeung sound system dek dibahas? Ini hanya parabot untuk membuat acara ini berlangsung lebih lega daya kejar suarana, betul? Betul. Apaan jungjunan mah puasa tidak menutup kemungkinan praktek amal soleh lainnya. Leres deh. Contoh. Ece titajong jegur. Kuduna titajong man macana teh innalillahi mantap. Tapi ece teh ruas. Usum titajong cek ece teh Allahu Akbar menang tuh. Menang tuh. Atau cek ece teh astagfirullah menang tuh. Atau cek ece teh subhanallah menang tuh. Jungjuran mami warangna ge innalillahi. Nah ece maca astagfirullah. Menang tuh. Menang make jem teu menang. Ini jungjuran miwarang maca innalillahi lain arti temenang maca astagfirullah. Partos cing aya nu nyarek maca astagfirullah lamun ditajong tuh aya ima bisi ece teh poho kabeh doa poho apal nate Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ece mah teu apal doa nu sejen deuk sare Allahumma barik lana fima rozaqtana menang ece. Ece deuk make senar teu apal doana make senar Allahumma barik lana fima rozaqtana menang. Ece masang kancing teu apal doana Allahumma barik lana menang. Ece diajak hahadean ku caroge teu apal doana teu apal Allahumma jannibna geus Allahumma barik lana menang. Menang. Allahumma barik lana fima rozaqtana qina adzabannar. Amot menang. Ya es krim. Menang. Sahaja. Suatu saat ada orang Vietnam yang tinggal di Jakarta menemui saya. Dia bilang mau masuk Islam. Halo. Gak apa-apa saya sebut namanya. Saya akan bikin sebuah produk liquid vape namanya Star Caramel Popcorn. Bikinnya sama Vape Zoo di Jakarta. Di Jakarta ada perempuan namanya Michelle. Dia agamanya Buddha. Aslinya orang Vietnam. Lalu dia minta diarahkan masuk Islam. Lalu saya bimbing syahadat. Berhubung saya orang Bandung, saya bilang, saya kasih alamat dan nomor telepon teman saya, ada seorang kiai di Jakarta. Saya bilang, saya mungkin tidak bisa ngasuh kamu 24 jam 7 hari per minggu. Saya harus pulang ke Bandung. Kamu harus belajar caranya beragama. Ini nomor teleponnya, ini alamat rumahnya, ini teman saya, seorang kiai. Terus dia curhat lewat telepon. Ternyata sholat susah ya Pak. Susahnya bagaimana? Bacaannya banyak. Iyalah, baru belajar ya nggak? Baru belajar. Bacaannya banyak. Apa saya bilang? Ya udah, kamu yang pertama belajar membaca Allahu Akbar. Oh itu gampang Pak. Oke. Selanjutnya kamu belajar baca Fatihah dan baca tahiyat. Itu aja dulu. Saya bilang begitu.
baca Allahu Akbar, terus belajar baca 7 ayat Fatihah, lalu baca At-Tahiyatul Mubarakatuh jeung saterusna, lalu mengucap Assalamualaikum, baru diajar eta mah. Wassalamualaikum. Terus dia nanya, bacaan sejenna kumaha? Ganti we ku subhanallah bolak-balik. Saya bilang begitu. Jadi dia salat artinya Allahu Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Dia nggak bisa baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi bisa, baik subhanallah sih lupa. Saya bilang sholatnya berjamaah di masjid. Kamu kan belum benar-benar paham caranya sholat. Jadilah makmum. Kalau jadi makmum kita ini gerbong nempel sama lokomotif. Lokomotif maju, gerbong ngilu. Terus ketika Allahu Akbar baca ini wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati, belum bisa. Ya udah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah manya teu bisa bolak-balik. Terus ruku Allahu Akbar, teu bisa maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya ngadaguan imam we nuturkeun cengkat jeung imam. Baca naon? Subhanallah we bolak-balik. Sami Allahu liman hamidah. Maca naon? Rabbana lakal hamdu. Apa? Subhanallah we bolak-balik. Allahu Akbar sujud maca naon? Subhanallah bolak-balik. Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburni. Apal Kang? Subhanallah bolak-balik. Dia teh. Gitu. Mana larangan mengucap subhanallah? Abdi mah boro-boro maca subhanallah. Bapak saya yang sudah meninggal, namanya saya sebut secara lisan di dalam sholat. Sholat fardu deh. Saya kalau sujud terakhir sejak tahun 2010 ayah saya meninggal sampai sekarang 2021. Setiap saya sholat, bahkan sholat fardu lain sholat sunat. Sholat fardu, sujud terakhir pasti saya menyebut nama bapak saya di dalam sholat. Dan saya lisankan, bukan di hati. Kumaha cek abdi, Rabbirham waghfir li abi, Abuya Muhyiddin Ibn Yasar rahimahumullah. Saya sebutkan namanya. Bahkan, abdi osok nambihkeun nama pun guru. Misalnya kapun guru di Cigondewa, cek abdi Allahumma arham waghfir li Syaikhi Abuya Saifuddin bin Faqih rahimahumullah. Saya sebutkan namanya. Baraya, aya nu nyarek, saha nu nyarek. Maka fahami secara detail teknis amaliyah itu ada yang boleh dilakukan tanpa menunggu perintah yang jelas, namun secara mendasar tetap perintahnya dari Nabi. Contoh seperti di masjid Rohabatul Ummah, di dia aya pengajian rutinan. Aya. Hari apa, Bu? Hari Ahad, jam sabaraha? Ba'da asar. Hari Ahad itu seminggu sekali, sehari sekali. Enggak, Ahad dulu. Ahad keberapa? Setiap Ahad. Pangneangan kan hadisna anu ngaji kudu Ahad ba'da asar. Pangneangan kan hadisna ngaji teh kudu Ahad ba'da asar. Jeung kudu di Rohabatul Ummah. Pangneangan kan hadisna kepenak mah. Nepi ka belut buluan kuda jangjangan moal ka pagi. Nepi ka sinining ora deui moal ka pagi. Tuluy anu sok nyarek mulu dan tanya ku urang maneh sok ngaji kana? Sok mang. Di mana ngajina? Di masjid. Masjid mana? Mana nyebut ngaran masjid? Masjid al itu. Jam sabaraha? Subuh. Unggal poe naon? Poe Kemis. Tanya ku urang, menta hadisna ngaji kudu poe Kemis subuh kudu di masjid tak menta hadisna. Nepi ka belut buluan kuda jangjangan, nepi ka Jokowi montok moal ka panggih. Moal hadisna moal ka panggih. Ya Allah. Tapi menang teu ngaji Kemis subuh. Menang teu ngaji Ahad ba'da asar. Menang. Padahal eueuh hadisna keun bae iraha nama atur-atur. Nu penting parentah ngaji jelas.
Parentah tolabul ilmi jelas iraha waktu nama sabab jadi ngaran lamun waktuna beda hanya untuk ngabedakeun. Contohna ngaji Senin disebut Senenan, ngaji Rebo disebut gampangnya, ngaji Sabtu disebut mantap, ngaji Muharram disebut ngaji Rajab disebut ngaji Maulud disebut salahna belah mana? Salahna belah mana? Cek manehna nangtukeun ngaji bulan Maulud teh bid'ah. Da teu meunang nangtukeun waktu anu khusus tina amaliyah ibadah. Eta cek manehna geus jawab ku urang, ente ngaji rutin poe naon? Kemis mang nangtukeun ngaji khusus poe Kemis bid'ah ya. Ini tempatin. Kahartos henteu. Itu duka ngarti duka lieur itu. Ini colohok teh ngarti atau welenang aja? Nu jujur ya abdi mah, aku nggak mau ada dusta di antara kita. Liar ke, main liar ciri mikir. Dah aya materi apung-apungan tapi teu lieur acan. Eta mah teu mikir, ngahulang we aya. Aya nu kitu aya. Ya Rob. Tapi logikana kahartos henteu? Syukur atuh lamun kaharti mah. Nemawi baraya. Tahun ieu rohabatul ummah pangauban buludan. Tahun depan harus lebih gebiar dan lebih meriah lagi sekarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ece salira. Bisi salira aya nu naros. Tos di mana? Tos muludan. Naon muludan eueuh ti dituna. Naon dalilna ece? Ece tong dijawab. Kumaha carane malanana? Kieu carane malanana. Bilih hoyong terang jawabanana dihaturanan linggih kabumina Ustad Hariri. Mangga ngobrol di ditu. Da ece mah nurut kumaha Ustad Hariri. Daripada ece nu patewal belepotan ngajawab. Wak salah. Pabaliut. Ece mah da biasa lamun ngomong bener pabaliut lamun nyalekan salaki mah sehat. Pusing euy. Biasa. Ece mah lamun ngitung duit lancar. Ngitung duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, 0 loba lancar. Nah, di ngitung rakaat salat 1 2 3 4 hese. Pas udang tina sujud Allahu Akbar, dia teh 2 3. Aya nu kitu aya. La haula wala quwwata illa billah. Ece mah ari di imah udah teradut ari ka pasamuan geulis pan pusing. Nu mang malikan wedak salaki, nu ngaduitan balanya lipen salaki, ai dipakena ke supir ojek. Salaki mah teh kabagian. Kabagian teh ece anu ruag ruig siga jurig. Sungut bau cubluk, kelek bau pasar induk. Make daster kancingna jungjat. Anakna murintil cebetingan, kutang ngenglet jangsut parolong. Kesal aing. Ampun. Salaki ngampi ka imah ngetok panto. Assalamualaikum. Pamajikan keayaan siga tadi nu didengeunkeun muka panto. Waalaikumsalam. Da eta mah salaki istighosah ditakeun di lawang panto. Ya Allah, di rumahku ada uka-uka. Da ibadah mah teh hese tong dililieur, guys. Tong dilieur coy. Santuy we santuy. Halo. Ece saum Senin sunat, saum Kemis sunat, salat tahajud sunat, salat duha sunat. Lamun ece daek digawe wanita ece mopoyong batur nutara. Cok atuh tahajud kadaya, duha kada kaliwat mani. Menang begitu. Lamun ece ngahina batur nutara tahajud gara-gara ece rajin tahajud pahala tahajud ece bea. Lamun akang ngeureuy salat duha kemudian ngarasa mulia ku salat duhana nepi ka ngahina anu tara salat duha bea ka pahala salat duhana. Jadi kumaha sangakeun ka pangeran nuhun Gusti abdi diwidian salat duha. Nuhun Gusti abdi diwidian salat tahajud. Geuningan tatangga abdi matara, sing kenging hidayah we supaya ngadaya duha.
Sugana isuk madain atawa urang nu teu apal. Betul. Ibadah mah dibikin santuy guys, ulah ngaliwir benih. Siga abdi ditaros kantos. Kang Haji. Naon? Akang terang tuh ningal berita terbaru viral. Aya naon gitu baheula ya cerita lama setahun yang lalu. Naon gitu tinggal ieu ceuk pamarentah ulah jumaahan. Sarolat lohor we di imah. Ieu ceuk akang kumaha? Ceuk abdi kumaha? Alus kumaha? Meungpeung aya nu nyarek. Dadina kaayaan biasa-biasa mah hoream jumaahan teh. Ngan teu boga alasan jadi we jumaahan. Tah imah meungpeung aya nu nyarek. Geus salat isuk lohor di imah beres urusan. Kumaha lamun di akhirat ditanya ngalieur-lieur teuing teh malan we atuh pangarsa malaikat ulang gelenang abdi gelenang we luhur pinsar panjaitan. Atuh ulang gelenang abdi pangarsa malaikat mangga we gelenang Pak Jokowi. Anu mah teu apal naon, anu mah jalani alit. Anu mah samping gila logo. Anu mah kutang ge 3 kali numugkeun deui. Eta kudu lieur atuh biasa-biasa. Da gampang ibadah mah boga duit keur beli onta kurban onta. Teu gaduh mang sapi. Teu gaduh artosna eme. Sami teu gaduh hayam. Ngan ulah teh kucak-cak we. Asli anu mah teu ngabodorna. Cek kabuka biasa kaduga meuli onta geus onta. Teu kaduga sapi. Teu kaduga onta sapi, teu kaduga sapi eme. Teu kaduga eme hayam. Hayam jago nu gagah hayamna ulah hayam nikah. Kade ulah piit. Hayam jago nu gagah sok pencit ku bapana barudak niat kurban. Ngalap kautamian kurban ariteun eme teu kabeli. Akhirna teh ngadaguan dibere daging ku batu. Usum teu kabagian ku kulutus. Sakalian kabagian gajina loba anger manyun. Teu daging seutik tulang ngajentul gaji loba kumaha. Daripada amak-amakan hidang atuh kurban da teu kabeli emena hayam atuh kesel bagus jadi hayamna asakan eta mah lamun ku me alus acahna mun ku hayam alus asakna asakan hayamna bakakak sugan digoreng sugan prah we sapartilu bagi sapartilu keureuh kudu di imah sesana awurkeun ka tetangga awurkeun andeurkeun ka tetangga salah ngomong. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baraya. Alasan urang muludan sabenerna mah karena urang bungah parantos di paparin nikmat nu luar biasa nyaeta ayana Kangjeng Nabi Muhammad. Bantosan anu men jempek. Bismillahirrahmanirrahim. Anu men jempek. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mantap. Aduh non. Anu men dia teu maca kan? Asli careknya anu men ulah maca. Tapi abdi bingung. Cek abdi nu men ulah maca, nah aya lalaki nu teu maca. Berarti di pangauban mah lalaki ge aya nu men. Teu kabayang. Awewe men supaya teu urat-aret gampang make pembalut yang ada sayapnya. Plok beres. Nu bingung lalaki men pembalutna kumaha? Solobong awi make kapas. Cek abdi nu teu maca nu men nah lalaki jempe berarti ya ilmu ya ke ibu-ibu kupingkeun ibu bisi guru poho kaliwat nerangkeun ya awewe kupingkeun dangukeun men itu ada dua ada men anu matak ibu haram sholat tapi aya deui men anu matak tetap ibu wajib sholat men kahiji namina menstruasi
main kedua namanya main ceret. Eta mah anger wajib. Pusing. Ya ambilnya ke aral aja itu. Ke aral itu gitu. Betul menang aral ke doraka kan hese move on itu. Pamajikan nomor 4 lain soal liur abi. Pan boga opat, nomor 4 lain soal gitu. Tinggal tilu dek neangan hiji deui can manggih nepi ka ayeuna. Aya di Pangauban aya nu kersaeun. Aya. Ini jempet tong nemalan. Da moal kabita ku ini mah. Geus peot. Sieun ngajepret. Baiklah, dek parawan dek rana abi mah teu pati pusing. Dek pegang, dek montok, dek buleut, dek hideung, dek bodas, dek galing abi mah biasa. Teu urusan. Dek anak nu beunghar, dek anak nusantara teu urusan. Da teu kawin jeung bapana. Jeung budak. Mun aya kasih tahu aku DM ya. Disusul ke imahna. Nah, ada abi mah tara sulumutan langsung jeung bapana. Halo. Cukup tuh mas kawin ku mas 3 kilo. Hah? Aja lamun nyebut gurame laukna tara disebut. Aja nyebut nila laukna tara disebut. Aja nyebut patin laukna tara disebut. Biasanya patin, gurame. Nya abi nyebut emas ya laukna tara disebut. Gagahnya mas kawin ku emas 3 kilo sing goreng lauk. Nah, cenah emas tadi bulan ku koran. Saudara, ada emas bau bawang. Saudara. Lamun jelema bunga ku kelahiran jungjunan menang naon. Halo. Neng, kamu habis dari mana? Hah? Habis dari mana kamu? Aku nungguin kamu dari tadi. Biasa orang Pangauban masuk ngadagoan buruh. Siga keur budak titah meser muncang ka warung pamulanganna dipentak. Dijieun buruh sok sumanget budak. Tah saur Imam Busiri wan nafsu katifliin tuhmilhu sabba'ala ubir radai wa intatimu yan fatimi. Urang mah siga budak. Lamun teu dibere buruh teu pati sumanget. Mata ku Allah teu dibere buruh anu gede amal solehna seueur ibadahna Allah ridho ka manehna dibere surga. Jelema nu loba salahna loba maksiatna Allah adil ka manehna dibere neraka. Jadi we jelema teh daek ibadah. Oke, geun bae sanajan ikhlas anu level paling handap teu masalah, nu penting daek ibadah. Numawi abdi kedah ngabahas kira-kira lamun jelema bunga ku lahirna jungjuran alam menang naon. Pertanyaan ini pernah dipertanyakan kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah. Sampai ku Imam Syafi'i dimyati ku anjeunna dilebutkeun kana kitabna I'anatul Talibin. Dicarioskeun bahwasanya idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Hatta annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Saur Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi, jangan orang Pangauban. Dulu pernah ada seorang kafir, jelas kafir bolongkotan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan dia adalah penghuni neraka selamanya. Bitabbat yadahu bil jahimi mukhallada. Namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab menghabiskan sisa usianya memusuhi dakwah Nabi. Tapi ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, sanajan Abu Lahab asup ka neraka, Abu Lahab di neraka tidak menderita. Ini aneh. Ini aneh teu lamun ngalamot uyah rasana amis aneh teu? Aneh teu lamun ngalamot gula rasana pangset aneh teu? Sega kitu anehna Abu Lahab aya di neraka tapi tidak menderita. Aneh. Kenapa? Karena neraka adalah darul azab,
Kenapa? Karena neraka adalah darul iqab. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa. Kenapa? Karena neraka adalah tempat yang sangat pedih dan penuh penderitaan. Tapi aneh, si Abu Lahab aya di neraka tidak menderita. Aneh. Aneh. Jalan-jalan ke puncak harudang aneh. Si duru tiris aneh. Betul. Uyah amis aneh. Gula pangset aneh. Ari gula kuduna rasa amis. Uyah amis. Kesang. Ece pernah ngalamun kesang saha eta? Mun apalan kesang asin. Halo. Pertanyaannya, kenapa Abu Lahab tidak menderita? Mau tahu? Mau tahu? Tinggal ke dia. Abu Lahab di neraka. Datang malaikat Malik. Malaikat Malik tetos janjian sareng malaikat Ridwan. Dugi kalawang. Malaikat Ridwan teh masih keun wadah, masih keun naon? Wadah. Siga mangkok, siga naon? Mangkok. Eusina teh susu. Eusina? Susu. Oh, aku suka susu. Eusina naon? Susu. Dede, eusina naon? Susu. Al-labanu minal haudi fil jannati. Al-labanu minal haudi titalaga fil jannati di jero surga. Dibawa ku malaikat Ridwan, diasomkan ke malaikat Malik dibawa. Biasana ahli halo. Biasana ahli neraka lamun didatangan ku malaikat Malik soak guys. Da malaikat Malik mah serem. Jeung teu seueur saur. Lamun mangihan jelema di jero neraka, malaikat Malik mah tara loba ngomong, langsung salam dari Binjai. Tara loba ngomong malaikat Malik mah salam dari Binjai. Can bencar mah tangkurakna, salam dari Binjai. Ketika bubuk tangkurakna, kabeh soak. Tapi aneh, hari tama malaikat Malik kalakah bageun ngajak ngobrol malah mangkok eusina cek malaikat Malik teh, hei Abu Lahab, ya Aba Lahab, hal anta halabhab. Cing urang artikeun ya Aba Lahab, artina hei Abu Lahab, hal anta halabhab. Naon artina? Paling pintarnya orang dia bahasa Arabnya. Ya Abu Lahab, hal anta halabhab. Hei Abu Lahab, apakah engkau kehausan? Si Abu Lahab berkata, yes, aku haus. Naam ana halabhab. Oh, kamu haus? Minumlah ini. Yeay. Apa itu? Susu. Aku suka susu. Lalu ku Abu Lahab susuna ditewak. Set. Nah dia newakna sabab dina mang dageus di wadahan. Set. Lamun can di wadahan kabana kitu. Set. Set. Di wadahan, ha? Iya, itu di wadahan gitu. Tuloy di uyok. Abu Lahab ruas. Ketika susu diuyup, Abu Lahab ngesang. Basah. Seawak-awak. Ketika kesang itu basuhna seawak-awak, aneh bin ajaib. Kesangna terasa dingin, mata Abu Lahab
teu ngarasakeun sama sekali panas nasreun neraka. Hebat teu? Tah ieu mah aneh teh. Ongko di jero seueur neraka tapi teu kapanasan. Aneh teu? Aneh. Poe naon tadi teh? Poe Senin. Abu Lahab dibere susu ku malaikat Malik teh poe ruas Abu Lahab. Ketika malaikat Malik bade angkat mulangkeun mangkok ka malaikat Ridwan di halangan ku si Abu Lahab kelas sakada pangarsa malaikat aya naon hab. Jadi kieu Pilih, naon hap? Juga CS oh. Mohon ce haus. Uci maka abdi teh. Ce punten ya, asal ce perlu diterang. Punten bisa. Di mana-mana ge haus mah hoyong eueuh. Ini abdi teh haus mohon. Da abdi mah can pernah mangih aya jelema haus hoyong joget. Nusana semut lamun eueuh nya nyabut tutup ku kenca nyepengna botolna ku katup ulah tibal marah eueutna ku panangan katup gede ulah wani-wani eueuh ku panangan ken sarua jeung maraban barokahna dibikeun ka setan ku setan dipulang barokah urang mere barokah setan mulang barokah barokah ti Allah dicokot ku setan dipiceun tuluy we setan ngagantian ku barokah ti setan jadi nginum ku kenca mah meunang barokah setan. Halo akhirna si Abu Lahab magarowan lik dagon lik ayo hab eta mangkokna namu tolak ulang ditamut si mangkokna tuluy namun hadroh ini ya hadroh caritana mangkok punya kami larian ke mangkok melila ini neraka dapur mah caritana emang naon ieu mangkok hadroh ini mangkok siga kieu jadi dan baso make ieu ku si Abu Lahab di kieu dah dina mana kieu namina ayo di kobok mayan kene mana tuh Sodok. disodok dikodok disodok Dirawu. dirojok sewi parah itu dicolok lain dirojok disodok dirawu bukan ngomong dirawu dicabang dielap dalain gulap dinawan atunya nisam mau diusap ya naon lah aku nih mengerti soal kita apa istilahnya naon bahasa Sundana dilelet gitu begitu we pokoknya mah jadi di ala sesana diimutan dilemetan kurang angin wetan ya punten satu nuhun dibantos ngerti we salah dilemetan no sesa susu nu aya dina mangkok sesa susu dina mangkok eta aya sesa susu lebar lamun teh ama dipiceun eta sesa susu soalnya pas diuyup awakna jadi seger teu ngarasakeun panasan neraka langsung eta mah dilemetan tah sesa susu ketika geus dilemetan eta sesa susu maka lengan si Abu Lahab jadi bubolokot gitu buyang ku sesa susu keur naon engke poe Salasa si Abu Lahab ngalamutan eta sesa susu nu aya dina jempol dilamutan ku si Abu Lahab akhirna poe Salasa si Abu Lahab teu ngarasakeun panasna sieun neraka poe Rebo si Abu Lahab nyedot curug anu dina eta curug aya sesa susu sehingga si Abu Lahab dina poe Rebo teu ngarasakeun panasna sieun neraka poe Kemis si Abu Lahab ngalamutan ramo nu tengah ngalamutan naon ngalamutan sesa susu sehingga gara-gara manehna ngalamutan sesa susu nu aya dina lampu tengahna maka Abu Lahab dina poe Kemis teu ngarasakeun panas neraka dina poe Jumaah ngalamutan curug anu naon bahasa Sundana ieu
Jari manis iya, bahasa Sunda naon? Ramu amis itu. Yang iya belah. Yo jadi manis. Di lamutan eta jadi manis si Abu Lahab, dina eta jadi manis saya kakak susu. Maka sapada hari teh si Abu Lahab dina poe Jumaah teu ngarasakeun panasna neraka. Dina poe Sabtu si Abu Lahab ngalamotan nyedotan cingirna sorangin. Aduna cingirna eta ya kakak susu. Sehingga akhirnya gara-gara ngalamotan kakak susu nu aya dina cingirna si Abu Lahab. Si Abu Lahab dina poe Sabtu teu ngarasakeun ripuh panasna neraka. Tuluy dina poe Ahad, tadi sok disebut minggu teh. Dina poe Ahad ngalamotan leungeunna bulak balik ngalamotan kakak susu nu aya dina leungeunna si Abu Lahab. Akhirna si Abu Lahab dina poe Ahad teu ngarasakeun ripuhna seueur neraka. Poe Senen datang deui susu nu anyar. Sebab ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, setiap poe Senen selamanya unggal poe Senen datang malaikat Malik mawa susu nu anyar. Eta cenah menang samingguan bolokon susu dina panangan si Abu Lahab nah teu haseum moal haseum da eta mah lain susu ece lain susu dunia eta mah susu surga. Susu surga mah moal haseum beda jeung susu Engke Senen kitu deui uyup deui seger deui lelet lemetan deui sedotan deui tuluy matak aneh gara-gara naon kieu rupa Abu Lahab teh cek si Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati huwaibah. Alasan Abu Lahab kenapa mendapatkan keringanan di neraka alasanana yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Karena Abu Lahab memang kafir anu ngamusuhan dakwah tapi bahula ketika lahir Nabi Abu Lahab pernah bungah ku kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Abu Lahab menang wartos Siti Aminah brol ngalahirkeun teh pamengget Abu Lahab joget. Anak aing lalaki anak aing si Abu Lahab joget duge ngurilingan Mekah teu. Anak aing lalaki bunga si Abu Lahab. Pokoknya masih Abu Lahab dia bunga we. Ngadenge wah, karena Siti Aminah adalah istri dari siapa? Abu Lahab. Siapa yang Abu Lahab dia? Dia Abu Lahab saya. Dia Abu Lahab. Abu Lahab kan. Siti Aminah istri siapa? Abu Lahab. Abdullah. Yang jawab Abu Lahab dah. Said Abdullah teh rai raka sareng Abu Lahab guys. Jadi anu lahir teh nisbatna alo si Abu Lahab bunga Nabi kajogeun sepanjang jalan anak aing lalaki anak aing bunga si Abu Lahab Nabi kajelema teh kepo madza ya Aba Lahab kunaon ya Sebenarnya kepoin mana ya Aba Lahab kunaon sia Allahu Akbar anak saya siapa di molotov rungkat Siti rungkat Siti rungkat karsih halo kunaon maneh teh Abu Lahab we bunga atuh coy bunga anak kunaon Hab anak saya laki-laki wah selamat bos anaknya laki-laki itu si Abu Lahab kalau sorangan nyebutna anak saya kenapa tidak berkata ibnul akhi gitu anak tidulur lalaki tapi berkata waladi anak kaula sakingnya anak kayak orok nu lahir ketika disebut lagi anak kaula lalaki wah selamat bos kenapa kamu mengucapkan selamat kepadaku ya saya ikut berbahagia tahniah laka ya Aba Lahab kalau kau merasa berbahagia dengan kebahagiaanku maka aku akan memberi hadiah untukmu kamu pengen apa onta kuda sapi pilih oh saya pengen onta dikirim ke rumahmu satu paket Asia mantap tidak hebat tidak
Dan itu setiap ketemu orang yang mengucapkan tahniah laka ya Abu Lahab, selamat Abu Lahab, saya ikut berbahagia dengan kebahagiaanmu, maka diberi onta, diberi kuda, diberi sapi, sampai banyak sapi onta kuda dibagikan ke Abu Lahab gara-gara bunga ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Uih ke bumi langsung nyiapkan ke anak buahna, masak besar, kita makan besar, samekah sadayana dipestakeun. Hebat tuh. Ketika sibuk jelema ngasongkeun dirina, wahai Abdul Muthalib, incu salira tos lahir, ieu abdi susuna badag. Margi nuju nyusuan, pasikeun eta orok bade disusuan ku abdi. Anjing seuri. Anu nyukur maka dia. Nunyuk seuri ka dia. Nunyuk susu ka dia. Ieu susu abdi hoyong dipake nyusuan eta orok. Abu Lahab ngadan. Saha maraneh? Teu sopan, kumaha urang we? Anak urang disusuan usaha kumaha urang. Karena ada budaya di Arab. Di Arab perempuan yang baru melahirkan teu meunang nyusuan. Awewe nu keur nipas teu meunang nyusuan. Punten, ini bukan ajaran syariat, ini hanya budaya. Hanya adat istiadat, hanya budaya, bukan ajaran. Di Arab awewe nipas anyar ngalahirkeun teu meunang nyusuan, ini mah budaya unggul. Akhirna ieu orok beli kesae susuanan usaha Abu Lahab ngadat teu meunang kitu wae. Uih ke bumi bari kukulutus. Bojona Abu Lahab ngomong, atuh saha kang nu bakal nyusuan? Sahanya euy, ketika pusing, ketika galau, sumping hiji awewe amat budak belian hamba sahaya nyandak susu dina baki disuguhkeun ka Abu Lahab nyuguhan susu onta. Diuyup ku si Abu Lahab, pas melongga eta awewe ngaranna teh Thuwaibah. Bukan sekedar pembantu, tapi Thuwaibah ini amat itu hamba sahaya budak belian. Kumaha cek Abu Lahab, Thuwaibah, lina boga orok? Iya. Susuan anak kurang? Mangga. Tapi kela? Aya naon? Terjadi maksudna kasta. Anak kurang istimewa. Nanya disusuan ku ilaing amat penyambung. Ya mangga aku madunungan we abdi mah. Tapi usahanya tuh bebas. Kieu we atulah, Thuwaibah, mimiti ayeuna anjeun dimerdekakeun ku kami supaya anjeun statusna awewe merdeka bisa nyusuan anak kami. Kumaha cek Thuwaibah, hatur nuhun dunungan abdi merdeka. Cek jangan dianggap murah. Ngamerdekakeun amat nilainya 40 batang emas yang setiap batangnya adalah 1 kilo. Berarti nilainya 40 kilo emas sabaraha duit lamun dirupiahkeun. Kemudian cek Abu Lahab anjeun ayeuna geus merdeka susuan anak kaula. Ketika Thuwaibah bade nyingkik bade nyusuan ieu orang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal ka dieu sadayana. Halo. Cek Abu Lahab kela tong jadi. Nah, sok anjeun jelema sangsara merdeka ngan sangsara teu maning nyusuan anak kaula. Ya teu langkung sadira. Tapi aku punya aku punya ide. Thuwaibah di pasihan bumi, di pasihan toko, di pasihan artos, di pasihan perhiasan. Thuwaibah bukan hanya merdeka, Thuwaibah saat itu juga jadi orang kaya. Akhirnya fa'arda'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Siti Thuwaibah tiasa nyusuan Kangjeng Nabi Muhammad. Lihat bagaimana pengorbanan Abu Lahab ketika berbahagia dengan kelahiran ini. Ngan hanya kal jungjunan tos dewasa ngabejakeun kanabianana si Abu Lahab teu narima. Eta we kakafiran Abu Lahab mah da baheula mah bungah ku kelahiranana. Abu Lahab nu kafir gara-gara pernah bungah nuju maulid Nabi. Si Abu Lahab dibere karinganan siksa di neraka. Matak Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi bertanya, "Famadhannu bil 'abdil ladzi kana hibruhu masruran bi Ahmad wa mata muwahhida." Lamun jelema Islam anu bungah ku maulid Nabi kira-kira bakal menang naon? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab." Jelema diriungkeun jeung nu dipika cintana, mangka anjeun bakal jadi tetangga Rasulullah di surga. Amin ya rabbal. Segala kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang hatinya selalu bahagia atas nama baginda Nabi. Ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima wa ya man yarju liqa'a habibihi yawmal qiyamati sallu alaihi wa sallimu taslima.
حبيبه يوم القيامة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إلى طاعة الحبيب سيدنا مولانا شافينا شفيعنا غدوتنا أسوتنا قرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم الله يا نبي سلام kepada yang terhormat sahabat saya Ustaz Zaini, Ustaz Abu Lutfi, Pengarsa Ketua MUI, Pengarsa Kepala Desa, Pengarsa DKM, di Haturanan Linggih, karena panggung sarang abdi, mangga di Haturanan Linggih. أشرق الكون بابتهاجا
وصلاة الله وشاء شفاعة المصطفى محمد ya Rasulullah sallallahu turutan ya Rabbi fataqabbal da'wati kama taqabbalta du'a nabiyyika sayyidi Muhammad alaihi salatu wassalam khususan mengasebutkan kehoyong masing-masing buka dampal panangan tunggulkeun mas takananya ulah luakkeun dina hate Allahumma Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalul ijabah was safa'ah wal barakah al-fatihah.